Jumat teh kan bahasa Arab. Contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae. Padahal nu datang teh di berbagai negara. Yaman datang, Ethiopia datang, Habsah datang, di mana deh di Eropa datang, Mesir datang, di berbagai negara, berbagai bahasa Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan. Tak kuari urang make bahasa Arab bae, hajut teu kaharti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaharti ge teh. Donan gitu mantak diterjemah ge teu kaharti bahasa Arab teh. Aisyah teu kaharti. Aya eueuh sia tajam belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabaraha? Abdi umur 60 tahun. Manya teu ngarti bahasa Arab hot bacaan. Pake naon ku sia? Abdi pake PNS. Jadi guru. Kuat. Mari awak kesempatan jangan ngerti bahasa Arab buat bacaan. Tolong sia. Baca nyayut sia. Hota tengati goblok sia. Lamun dikitu-kitu ku malaikat. Sahanu salah coba. Deket okoh ke pondok pesantren. Deket okoh ke majelis talim. Deket okoh ke itu sekolahan bahasa Arab. Datang kasih nyawa-nyawa acan khotbah sia. Pakai leg-leg bae sia. Pakai dahar bae ku sia waktu. Pakai ulin bae sia waktu. Waktu teh ku sia. Datang ke nyawa khotbah acan. Jabannya. Rantai siapkan ya jam PNS. Salet ke tengah. Kena ngerebek. Yang mempunyai instruksi ti bupati kasya. Mau dimeyakeun yang nyawa seret ke bupatina. Tijawan ke bahasa Arab hutbah acan seret. Dikitukeun sia cak aing kitu-kitu. Geura paeh ge sia ti heula aing padari. Ye. Eta uraian Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah. Kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun. Ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana. Aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblok. Lain Imam Syafi'i dicarekan. Lain ulama dicarekan PNS guru anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab. Seren. Kadenge ku sia. Kadenge enggak. Aja di situ di terjemahan teh. Goblok teh budak. Aku seperti teuing teh si budak. Murnikeun. Lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat. Ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge teh mah teu sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan. Teu sorry malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari. Can orang mah nya algojo senyum. Mun aya algojo deuk bayan. Yo. Tama sarua jeung jelema ngajatokeun cinta ngabaget bae. Aku cinta podo. Ya ieu cinta mah kudu aku cinta yang eta kadinya nerobna mauduna. Lamun endek cinta kudu senyum kudu seri. Sakawe asa stres ya we. Tapi lamun dek jadi algojo kudu marah. Mentak polisi sakapeung waktu mah tilok seris polisi. Keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teu ceuli datang ka seri bae ge. Sim. Padahal cak urang. Ye polisi wau tetap teu seri. Helm. Seri padahal wau nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seri bae ge. Atuh teh serem nya polisi seri. Mana simnya? Asal cukup ku 1000 ieu mah ya. Nanti seri-seri jangan mah. Ketika Pak damai aja dah. Bro.
Damai lagi. Berapa? Ada nih mana? Jangan begitu. Jangan begitu. Masukin. Yang lagi embungin di berek itu mah. Nyerekan. Tetep baik kudu anu tek ya suka dieta. Iya STNK ya suka dinyaset. Ajunya anak itu rada lempang heula saya ti. Ya karek sada. Ya udah langsung. Panjang kieu nyawa aing pernah ditangkap goblok. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tah, eta malaikat Malik itu pernah sugan senyum boros seri. Engke lamun di sidang. Berapa tahun saya hidup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah. Ditanya soal sholat bener syarat jeung rukun apa henteu. Ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu. Ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu. Nah, engke anggeus nama di Rabbul Jalil di harapan Allah anu bakal langsung bener surga salah seren. Tapakuran ku urang hirup urang bakal pati tun panjang nama. Masya Allah. Ketika orang teka arti khutbah, mual khotibna nu ditanya, mual kiaina nu ditanya, pakai naon umur sia datakan teka arti khutbah acan. Aya nu ngahina ku ari mah ye, mui nu ngahina. Aya mui kadenge ku ceuli nu ngahina. Ngahina kumaha? Eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui. Mui mun kadenge ku ceuli aing sungut tadi saekeun sia. Ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik siana. Gede mampuenge. Atuh kunaon ngahina kanu bener. Sia kudu tapakur aing bener apa henteu. Ulah nyalakeun kanu bener. Jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah. Dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti huta-huta acan. Lain muina. Buku muina. Lain khotibna. Lain kiaina tanyana. Tuh jatuh disyaratkan urang kudu tarjamah eta Muhammadiyah. Atuh ulah nurutan Muhammadiyah jeung Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat teh jeung khutbah carita lain khutbah salat. Salahnya nama nu mantang apeng-apengan kadi itu. Ai urang mah khutbah teh agak ganti 2 rakaat. 2 rakaat kitu. Zuhur. Nu mantang kudu boga wudu, tata carana dan lain sebagainya. Aya